Wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Gobang Naga Sakti. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-10. Para mitra pamiarsa, sakumaha nu kauninga Japar harita bebelana para mitra kamantili lain deui. Samalah harita mantili rek dibawa ku Japar, nyaeta ka anu ngarti anu bisa panuduhana Nini Inom teh para wargi, Nini Imon. Anu tempatna di mana para wargi sada tempatna? Ke tempatna tadi mananya. Pokona malah di daerah ieu. Daerah mana tuh para wargi sadaya? Cing sahanu emut keneh para wargi. Tah kamari teh rupina bae daerah Anir, Lemur Anir para wargi sadaya. Di Lemur Anir cenah. Di Gunung Haruman para wargi sadaya, mangga urang lajengkeun. Atuh para wargi sadaya harita Japar pamitan ka Nini Imon terus init kalawan telila di jalan geus tepi ka tempat panyumputan mantili. Harita unen malang-malangkeun regang awi haur jeung jarami garing samalah Japar ge mantuan. Ana breh ka sampak mantili keur nyempod bari murag-muragkeun cimata. Deudeuh teuing Nyai hampura akang geulis. Rumasa akang nyangsarakeun Nyai. Yu ayeuna mah urang tatama jeung akang sugan diparengkeun ku Gusti Allah Nyai bisa cager deui sabihara-bihari. Japar sanduk-sanduk menta dihampura. Keun wae Kang Japar, tong make rek namakeun sagala jeung teu perlu di akang menulungan abdi. Keun abdi mereka di dieu we sabab dibabawa oge percuma matak ngadosakeun wungkul ka akang. Ceuk mantili nolak. Sabab saeutik kedena ngarasa nyeri ku tindakan bahrewok bapana Japar. Ulah kitu Nyai. Ulah boga anggapan ngadosakeun ka akang sabab akang mah bener-bener nyaah ka Nyai. Bari teu boga hate geuneuk maleuk-meuk. Akang mah ridho lahir batin Nyai. Cenah eta Nyai boga anggapan dumeh bapa akang nyieun tindakan ka diri Nyai. Ulah nyiwit kulit mawa daging Nyai. Samalah lamun Nyai percaya mah ka akang ge ngarasa cua kana tindakan nu jadi bapa teh. Moal pati-pati Nyai peuting kamari dibawa kabur ti imah anak buah bapa akang. Lamun teu neuneun kanyaah ka Nyai akang teh. Anu matak Nyai ulah boga pikiran naon-naon, da akang mah lain rek milampah goreng ka diri Nyai teh. Yap ku akang digandong urang tatama. Ceuk Japar sedeng mantili harita ceurik siga nu kanyanyerian. Taksiran inget kana tindakan bahrewok para mitra sadaya. Nya Nyai jung ka ditu turut sakumaha maksudna Japar sugan we Nyai bisa cager deui ka Wasasari. Ceuk unen mairannya akhirna mah mantili nurut. Atuh Japar harita nyokot heula buntelan pakean ti imahna Toib. Kalawan teu sakumaha lila geus datang mawa gemolan pakean. We eta mah kitu nya nya. Dewek nganuhunkeun euy kana bantuan maneh kalawan menta duana we. Mudah-mudahan dewek aya dina kasalametan kalawan bisa tepung jeung nu rek dijugjug ku dewek. Japar sasalaman. Oh, jung ka ditu didoakeun ku dewek euy. Wayahna teu bisa marangannya. Peke Nyai didoakeun nya ku akangnya sing buru-buru sehat deui nya. Temal unen bari ngareret ka mantili nu keur nyusutan cimata. Gog harita Japar cingogo atuh mantili nangkod kana tonggong Japar. Bari leungeun duana nyeklan kana tak-tak jung Japar nangtun. Nen, ayo tu euy. Nya jung ka ditu. Kade di jalan nyeparnya. Temal unen. Atuh geus kitu mah para wargi. Japar teu loba nu dipikir tuluy init ngagandong mantili. Ditilih kana kitu namah memang keur Japar kacida belana para mitra sadaya. Sigana kajen teu diaku anak nu jadi bapa bari cul indung. Sanggeus jauh regeureun reureuh heula. Teu lila init deui ngan kitu jeung kitu we polahna Japar harita. Sedeng jalan mah teu mapae jalan gede atawa jalan rondaan. Ieu mah mapae jalan anu ti iseun malibir ka sisi pilemburan. Hate mantili sajaroning keur nangkod kana tonggong Japar teh. Ari hate mah asa beuki ngahlas ras inget kanu jadi lanceuk. Tayalian mantala nu geus ampir 3 taun teu manggih beja-bejana acan. Duka di mana ayana, duka salamet duka henteu. Sakapeung nyel ngarasa keheul marah asa cua ka Japar.
Sabab nages nyieun katelengesan kadirina kitu deui kanini Inot jeung ka Aki Ehon anu ngarawatan manehanana. Keur mahate pinuku kana langsaan jeung kapurih batin katamah-tamah ngadenge sora tongeret meuni ngear patemalan jeung baturna. Atuh puguh we para mitra tumrapna kana hate asa beukiting seredet ngarasana langsa beak kadae. Geus tepi kawanci magrib Japar eureun maksudna marek ngarereg nu kabeneran hiji tempat aya saung ditiungan ku Jarami Garing. Cag mantili diecagkeun ambekan Japar ngahega kesa ngoprot da puguh lumampah geus jauh naker jaba ngagagandong. Wayahna Nyai lah ngarereb heula sapeuting mah di dieu Nyai. Diteruskeun ke kana pasti kapeutingan di dalan atuh ceuk Japar. Sedeng mantili henteu nyarita naon-naon ngan bus asup kana saung bari ngagengsor siga nu gempor. Oloyoh mantili ngedeng taksiran awak teu puguh rasakeunana. Jabat tunuh kawan tu kurang sare cek Japar kana buntelan. Tuluy dibuka nyokot samping sarung, rut dirungkupkeun kana awak mantili nu keur ngarengkol. Beuki lila kaayaan sabudeureun madhab beuki reupreupan. Gaang geus mimiti di sarada reang kitu deui bancet geus recet kawan tu nampeu ka pasawahan. Akhirna mah reup sabudeur madhab jadi poe kateureuy ku mangsana peuting. Cika-cika geus kalaluar tina rungkun ting karetip ting carela. Angin ngahiliwir karasana kana awak Japar asa beuki tiris. Cacakan sore keneh komo lamun geus nyedek kawanci subuh moal teu ngahodhod temenan. Mawa ge samping sarung disimbutkeun ka mantili kajeun manehna pupurungkutan. Nyedek ka putingnakeun kadenge sora lonok ting keureuleung. Kalan-kalan ditema ku sora manuk buuk. Disangkana ku Japar mamantili geus sare dumeh teu kadenge batuk-batukna acan. Sok padahal mantili mah nyileuk keneh. Samalah harita sajeroning keur ngarengko teh make ngagerendeng kieu jeroeun dadana. Heueuh lamun ngingetkeun kana kanyerian tinu jadi bapana mah. Aing teh kacida pisan nyerina. Malah sanggeuk dibabawa ku anakna da pasti anakna oge boga itikad goreng ka diri aing. Tapi buktina ngadon melaan aing. Nasa ukur ngabeungetan wae kitu nu dipalar aing dae ka manehna. Lamun sig manehna anya ngabeungetan wungkul kalawan rek milampah goreng ka diri aing. Kari kumaha behna we aing ge moal cicingeun pasti rek ngalawan. Tibatan diri aing kudu cilaka diri kajenting pae puguh deui. Komo kieu diri aing geus teu walagri. Suku geus teu bisa dilempangkeun. Kitu gerentos hate mantili padahal keur Japar mah. Nya ge aya harepan ka mantili boga itikad goreng mah samodel rek ngarurujit ka dirina. Henteu aya malah timbul nyaah timbul watir. Nu aya teh para mitra. Nu matak Japar bener-bener melaan mantili. Malah para mitra sadaya jadi malik. Ngageremet kanu jadi bapak jeung ka anak buahna make aya pikiran hayang males pati sagala. Sabab anak buahna geus luas nyiksa ngakayan nu tanpa dosa. Lila-lila mantili reup sare tibra. Meninga gebra tayohna teu kuat kutunduh ongkohan geus 2 peuting manehna kurang sare. Para wargi sadaya Ari harita teh Japar ngajejentul we tunyangeun mantili. Beuki peuting hawa karasa asa beuki tiris jaba sabudeurna madhab poek mongkleng teu kadeuleu ngupetkeun curug-curug acan. Sasatoa anu biasa liar ti peuting asa beuki rame. Bangkong jeung bancet recet ciang-ciang jeung cari cangkas baleger. Kitu dilonok pating keureuleung puguh. Karepna Japar mah rek ngadurukan sangkan ulah karasa tiris deui. Ngan teu wani sok sieun aya jalma nu nanggenan. Nya kapaksa we sanajan tiris ge nguat-nguat maneh. Kalan-kalan kadenge sora anjing anu ngagogog ti jauhna malah aya nu ngababaung sagala. Sora melewung muraikeun jemplingna peuting, matak ngahudangkeun rasa keueung. Beuki lila anjing asa beuki rageg malah asa beuki deukeut ka tempat nu dipake ngarareb ku Japar jeung mantili. Harita para mitra sadaya, heuleut setengah jam ti sabada anjing jempe. Datang sora jalma nu laleumpang ting gareblig malah asa deukeut. Atuh Japar timbul curiga palang siang jelema jahat nu kasebut Garong. Sabab sora nu leumpang kadenge nasi galoba malah make kadenge ting gerendeng sagala. Memang bener timbuluna Japar teu nyalahan. Yen nu leumpang ting gareblig teh jalma nganduka teuing Garong lainna. Katingali ku Japar remeng-remeng kalayana wala aya welasna urang. Kabeh marawa bedog ngagaraplek dina cangkengna. Si Horeng si mana Horeng anu ngalut teh anak buahna Bahrewok bapana Japar. Nah Japar teu teges sabab ku poek teh.
Harita Bahrewok jeung anak buahna para mitra rek ngajugjug ka adi guruna anu baheula nyatana nu katalah akis sangkala di tatar Gunung Kaledong. Nu maksud jeung tujuan Bahrewok mah rek ngalap ilmu panemu jampe pamake pikeun kajagoan, pikeun kadijayaan jeung keukeuh hayang mibanda Gobang Nagasakti anu ceuk sangkaan Bahrewok. Gobang Nagasakti tetap disumputkeun ku Mantili. Padahal Gobang mah baheula ge dibawa ku Mantala lanceukna. Ngan walahu alam aya keneh atawa geus eueuhna. Kitu deui Mantala duka di mana? Duka salamet, duka henteu. Sajeroning keur ngadedempes Japar ngagarendang jero dadana. Untung aing teu tulus rek ngadurukan. Lamun seug tulus teh mah pasti aing katohyan. Pasti aing jeung Mantili cilaka. Hanya kal aing teu awas ka kabeh eta sabab poek mun dicamadeb kieu. Lamun rada caang mah pasti sidik kana rupana. Na jelema jahat kitu heueuh nu dimaksud kasebut garong teh atawa anak buahna bapa aing. Lamun nya teh mah anak buah bapa aing narek kamara na cenah wayah kieu ting alasruk. Nah haneangan aing kitu jeung Mantili. Heueuh sanajan dinya nyana ge nu bieu ngaliwat anak buah bapa aing, samar aing bisa ngayakeun tindakan sabedu sakitu lobana. Nya lamun tiap-tiap duaan matawa tiluan, bener anak buah bapa aing sigana. Wakung si ditanya heula ditigasan ku aing pundukna tuman. Kitu gerentes hate Japar. Sedeng jalma nu dicuriga ku Japar geus jararau. Geus kitu mah plong hate Japar rada ngemplong henteu hariwang teuing. Harita kadenge hayam kongkorongok sakali anu kira-kira wanci janari leutik. Kulisik Mantili ngulisik lili renyah beuntak. Ana breh tunjangeunana aya nu ngajentul bari satengah ka bawa impi-mimpi. Atuh Mantili rewas kalawan ngorejat malah make nanya sagala. Para wargi sadaya Mantili tuluy nanyakeun. Saha anjeun teh? Pokna atuh puguh we Japar sakedapan mareuwas. Sasat manehna keur setengah ngalamun teh para wargi. Kang ieu nyai lain sasaha, aya naon kitu? Aduh. Sugan teh jelema jahat. Hampura we Kang. Teu naon nyai duga sare deui ka dinya. Puting keneh itekeun da akang ge moal ka mana-mana. Oge nyai sing percaya ka akang. Da teu boga hate geuneuk maleuk muk akang mah estu ning boga itikad baris nilakakeun. Teu boga itikad baris nilakakeun ka diri nyai. Malah akang manyaah ka nyai nu matak ayeuna mah ku akang naon teh? Ceuk paribasana diusahakeun lah. Rek ditamakeun oge kanu naon teh? Kanu bisa dibelaan akang kajeun teu di aku bapa atuh. Dibelaan ceul nu jadi inung muga-muga we tareka akang bisa nimulkeun kabunga keur diri nyai. Nu hartina nyai bisa cager deui ka sasari. Puguh hate akang ge ngageremet kanu nyiksa nyai teh. Malaya pikiran hayang males pati kanu nyiksa nyai jeung kanu mahala Aki Ohen jeung ka Nini Inot. Lain Aki Ohen, Aki Ehon nya. Nu matak wayahna ku akang di bawah sangsara sing sabar we nyai sing gede hatenya. Kunaon akang make luas kajeun teu di aku bapa sagala. Padahal ulah nepi ka kitu Kang, cul nu jadi indung sedeng bapa akang teh kacida cuaeuna ngapan ka abdi teh, ceuk Mantili. Kitu sotenan ngajojoan eusi hatena Japar. Sanajan nu jadi bapa ge ari boga kalakuan jahat mah teu perlu di aku bapa ku akang. Tema Japar jep geus dikitukeun Mantili jempe tuluy ngagoloyoh deui ngedeng ngan teu sare. Atuh kitu deui Japar jempe teu ngomong deui. Teu karasa waktu nyarelek harita geus nyedek ka wanci subuh. Hayam ti unggal pilemuran hawar-hawar geus raong kongkorongo. Teu lila dur-dur sara bedug disusul kunu azan. Pok Japar nyarita deui. Alhamdulillah nyai geuning geus beurang ieu teh. Kayak geus rada caang urang reueuh deui nya, ngarah buru-buru tepi kanu dituju. Pokna Kuniang Mantili hudang tuluy nilepan samping sarung kalawan diasongkeun ka Japar. Atuh ku Japar diasupkeun deui kana buntelan rai-rai cahaya batara surya ti tabeh wetan geus rai-rayan caang. Sabudeurna madhab geus atra. Atuh harita Japar ngajakan ingit kalawan Mantili digandong terus kebat lumampah. Tidak bakat tingkung reueuh akhirna Japar anyog kana greg. Didinya mah aya tukang bajigura dina sasaungan sisi jalan. Reg Japar eureun heula sakedeung. Rek ngopi bari sakalian rek nanyakeun ka tukang bajigur.
Nyai ke urang reureuh di dieu bari ngopi bisi nyai lapar mah mangkaning ti kamari teu dahar pisan. Japar ngecakeun mantili gek diuk dina bangku awi. Sedeng saurang lalaki tengah tubuh tayalian dagang bajigur gawena neuteub ka mantili. Teu lidapok nanya ka Japar. Bade ngaleueut ujang? Tanya nu dagang bajigur. Mohon mang cing nyuhunkeun 2 gelas. Nanggo kopi ujang? Anu tong mang. Temal Japar gek diuk digireun mantili. Teu leleda nu dagang bajigur ngaladangan harita mantili ngopi bajigur jeung kurub tales. Beak hiji sewang. Nyai tambah deui bajigurna. Pokna para mitra sadaya bari ngareret ka mantili. Wareg Kang. Temal mantili ukur sakitu. Bari budi mah tetep we alum siga nu eueuh kaberagan pisan. Sanggeus reureuh tas ngaropi nu dagang bajigur pirajeunan tumanya. Upi nyai teh kunaon ujang katinggal sapros teu damang geuning. Ceuk nu dagang bajigur neuteub ka mantili nu keur tungkul. Mohon mang ieu nyeri sampean teu tiasa ditapakeun. Leres mang pugu abdi teh bade tumaros mamanalian mang uninga sareng jenengan Aki Mardasim. Saurna teh di lewengkon anir, dupi lembur anir palih mana mang? Oh, lembur anir mah eta ujang dilebak bade ka Aki Mardasim gitu ujang teh. Leres mang ieu bade ngalandongan pundulur. Aya keneh kitu. Kantenan we aya keneh mah ujang. Mun parantos sepuh pisan anjeunna mah. Leres kitu anjeunna teh sok tiasa ngalandongan nu teu damang mah. Ari anjeunna mah kana sagarupi panyawat ge tiasa ngalandongan ujang. Kawan tu anjeunna mah sanes jalmi jore-jore atuh. Pemima sagi teh mah tos sagala pansagi. Atuh kana katiasana tina bab ulin buhun luhur anjeunna mah. Teh mah nu dagang bajigur. Nerangkeun kaayaan Aki Mardasim. Atuh hate Japar ngarasa bungah ku ngadenge caritaan kitu. Tinu dagang bajigur malah aya pikiran rek tuluy guguru. Atur nuhun atuh mang kana pangapawartos ti emang. Satecara tepange tos ngaros bingah abdi teh sok aya nu sumbing ka anjeunna mang. Japar ngadak-ngadak marah mah. Awis ujang komo ayeuna mah tara katinggal anu kadinya atuh da. Henteu tapi teu dieuna mah. Eta ujang dilebak mung kadituna rada nyanyak sakedik. Teu aya di bumi mung hiji-hijina Aki Mardasim mah nengang bumina oge. Teh mah nu dagang bajigur. Tageuning nyai alhamdulillah ujug-ujug kapanggih we teu kungsi cape maluru. Ceuk Japar bari ngareret ka mantili. Sanggus cukup lila reureuhna. Golosor Japar mikeun duit ulut ngopi kalawan teu loba wangkongan deui. Tuluy indit ngajugjug ka panuduhan nu dagang bajigur. Geus beak nyorang tanyakan katingali aya jalan satapak kabeneran di dinya aya budak lalaki keur ngararit. Pok Japar nanyakeun ka budak nu keur ngarit. Jang, ari imahna Aki Mardasim di mana? Eta Kang teras we ka dieu jalanna Kang moe tangka kaleuwih. Teh mah budak anu ngarit bari nunjuk ka pasir. Nuhun Jang. Japar tuluy ngaleos mapai jalan satapak. Kakara tengah-tengah geus ngahegak sabab nanyak ari katamah-tamah berat ngaganong mantili. Sakapeung mah mantili boga rasa karunya ka Japar. Malah boga rasa ngadosakeun ka anak deungeun. Reg Japar euleun heula ongkohan mantili di titah eureun. Cag mantili diecagkeun sina diuk dina luru batu gede. Keleut setengah jam regenyeng ngaganong deui terus nanjak. Sabab hayang buru-buru tepi kanu dituju. Awah hingkung ngeureuy akhirna teu burung tepi ka hiji imah nengang. Eueuh tatangana pisan tur ayana teh di pasir. Lebahkeunana aya susukan caina herang ngagenclang jeung taringul ku batu. Harita mantili didiukeun dina golodog awi. Sakedapan mah Japar ngarasa hariwang. Sok sieun Aki Mardasim eueuh sabab meuni asa jempling. Nu kadenge lintang ti sora pepengeng jeung turaes. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Ningali kayan sepi jempling Japar nyarita ka mantili. Nyai, paniasa jempling kieu geuning palang siang keur areuweuh nya. Cobian atuh ungah bisi nuju dilebet Kang. Tema mantili kalacat Japar ungah ka tepas. Sampurasun. Japar menang 2 kali uluk salam kabeneran ti jero imah sora lalaki geus kolot nemalan. Tayalian ti Aki Mardasim. Rampes. Temana bari berai mukakeun panto. Geuning aya kiseh mah hayap ka jero jalu. Aki Mardasim ngaku regenyeng mantili dijungjungkeun.
tuluy disangkeh dibawa ka jero gek diuk. Aki Murdasim harita ngoloyong asup ka kamar make baju kampret heula. Sabab harita keur dibubuli jir gek Aki Murdasim diuk. Nepangkeun ki abdi pun Japar. Japar nyolongkrong sasalaman kitu deui mantili bari ngagesor sasalaman ka Aki Murdasim. Anu ti mana teh si Jalu teh make los-los ka leuweung ieu teh. Aki langkung dipayun abdi ngahaturkeun nuhun enggal ditaros ku Aki. Saektosna abdi teh ti tatar Gunung Haruman ki. Amuing geuning meuli jauh ti tatar Gunung Harumanya. Nah aya naon atuh datang-datang ka Aki ieu teh. Aki Murdasim ngareret ka mantili nu keur tungkul. Nu mawi kieu abdi teh Aki tebih-tebih disungsi anggang-anggang di teang. Dibelaan tunda karayap ceuk paripaos. Naon teh leueur kunang iteuk poe kunang damar teh abdi gaduh nu udur ieu pun dulur parantos aya samingguna teu tiasa mapah pisan Aki. Maksudna mah teh sanes sejalalanong we ka Aki mawanawian disarengan ku ridona Allah tiasa damang deui saperos nu kapengker-pengker. Tema Japar nyarita para mitra bener pisan ayeuna mah. Sigana Japar ayeuna beda jeung Japar baheula. Japar ayeuna para mitra rupi nama para wargi sadaya geus dibuntel ku kaimanan sedang Japar baheula pan disebatkeun para mitra budak anu kacida pisana bantangulna tugak bantangorna para mitra baung luar biasa ti baung malah kalakuanana geta cecer medeh tara euih-euih tapi ayeuna mah jigana Japar teh para wargi sadaya parantos hartos namah babalik pikir kulantaran ningali anu katelah mantili teh. Jadi kitu nya. Ai eta kunaon atuh alatanana si Nyai teh kujang? Kawit nama dijalikeun ditampian Aki, tema Japar ngabohong teu dicaritakeun yen tas aya nu nyiksa. Geuning si Jalu make nyaho ka dieu sagala. Na iraha si Jalu kungsi ka dieu. Pemidi percanten mah abdi teh tiasana ka dieu teh diwartosan ku ibuna rerencangan jenenganana Nini Imon. Nini Imon. Laras Aki jenengan carogena mah Aki Kartobi nu kawitna ti Cijawura bawahan Lemang Bandung. Cijawura mah sanes Lembang nya. Nanging carogena mah parantos ngantunkeun. Saur Nini Imon teh jugjug ka lemur anir ka jenengan Aki Murdasim eta teh baraya Nini. Japar ngajelaskeun sakumaha carita Nini Imon. Gusti nu Maha Agung baru kaya keneh Nyi Imon teh ujang. Kantenan aya keneh mah Aki anu mawi abdi tiasa ngajugjug ka dieu oge. Diwartosan ku anjeunna abdi teh. Masyaallah panjang keneh umur eta batur. Bener teh baraya Aki minangka kapi adi Aki teh. Lamun seug tebung teh mah moal teu asa dina pangimpian temenan we. Sabab geus aya kana likurna taun teu bapanggih jeung Aki teh. Disangka mah geus eueuh di kieuna. Jadi si Jalu teh deukeut ka Nyi Imon teh nya. Teh cekap we Aki caket henteu tebih henteu. Rupina nya ari 2 kilo mah aya Aki. Tak kitu maksana abdi tebih-tebih ka dieu teh bade lalanong ieu pun dulur. Mamanawian dikersakeun ku Gusti Allah tiasa sae sabihara-bihari. Insyaallah. Insyaallah ujang. Sugan jeung sugan disarengan ku ridona Allah. Da Aki mah sakadana rekahan atuh. Aduh diparengkeun wae si Nyai cager deui syukur eta nu dipenda. Atuh teu cager deui da ladi kumaha da Aki mah lain anu kawasa. Ongko sakabeh manusia ukur ngabogaan kahayang wungkul. Dan nu ngersakeun mah nging Allah. Cing maju ka dieu Nyai sing deukeut ka Aki ngan hampura Aki kumawani rumpur rampa ka Nyai nya. Sabios Aki mangga we. Tema mantili serog diutna maju. Lonyorkeun sukuna Nyai duanana da. Atawa sabelah geus. Sabelah Aki nu kiwa. Mantili nyolodorkeun suku kitu ge lalaunana keur bari sungar sengir. Taksiran kalasa nyeri gap ku Aki Murdasim suku mantili dirampa. Malah samping rade kaluhurkeun sasarot tuur katingalina palebah bincurang semugeun. Ieu teh bener dijalikeun Nyai. Aki Murdasim nanyakeun. Laras Aki. Tema mantili siga nu asa-asa pok malah make ngareret heula ka Japar. Ari ceuk pangrasa Aki mah lain ti jalikeun ieu teh Nyai.
ujang siga-siga aya nu leungeuh ieu teh daya geuneup kieu geuning bincurang na oge tuh danya tulang lagi siga nu potong atuh ieu mah cek Aki Murdasim nyahun kana kaayaan mantili tapak anu neungeuh memang eta ge para mitra tapak dibabuk ku bebekan awi ku anak buahna Bahrewo bener nyai aya nu leungeuh ieu teh nya cing jawab ieu pokna bari ngarampa bincurang kerajat mantili ngrejet panon duanana dipereumkeun sabab karasa ngajenghak cacak ukur dirampa oge bener nyai teh aya nu leungeuh Aki Murdasim nanya deui atuh kapaksa para mitra ku mantili dicaritakeun saujeratna yen manehna aya nu nyiksa kuduaan ngan henteu dicaritakeun ku si dadap si Warunawa harita teh para wargi sadaya para mitra anu mulia harita tutas mantili cacarita disambung ku Japar milu ngajelaskeun punten we ki rumaos abdi ngabohong nyebatkeun pundulur ti jalikeun teh sarasna mah kitu sakumandu saurkeun ku pundulur anjeunna teh aya nu nyiksa ki tumali kitu bade nyangakeun we ka Aki abdi parantos ngabohong ceuk paripos teh mah nyangakeun bohong teuk-teukeun suku genteng belokeun ti korogorokeun nanging eta kinten-kinten tiasa damang deui Aki Japar ngareret para mitra ka Aki Murdasim nuker ngarampaan suku mantili nyari mastikeun mah teu wasa jalu ngan mudah-mudahan we tareka Aki diijabah ku Gusti Allah ya tadi ge Aki mangan sakadar dermakna rekahan ngan sigana moal bisa diubaran sakali 2 kali jalu tangtu kudu aya kana 4-5 kalina eta kumaha kira-kira nasi nyai moal naon-naon rada lila di dieu Aki Murdasim nanya kana pamadegan mantili sarios Aki sabaraha dinten ge utamina mah supados tiasa damang deui upina sapamadegan Aki mung suwangsulna kumaha Aki moal ngaraos kaganggu ku abdi sareng ku pundulur Japar mairan kalawan Malik tumanya ka Aki Murdasim ari keur Aki mah teu boga rasa kitu jalu pokona si jalu jeung si nyai kudu bayahna ku Aki moal bisa dihormat-hormat da puguh kaayaan Aki mah batan sakieu nemrak tuh kaboga da kitu sawios perkawis eta mah Aki ulah janten emutan insyaallah abdi ge moal nyesahkeun teuing ka Aki utamina mah saporos ieu we pundulur tiasa kalandongan deui ku Aki malih kangge abdi ngaraos bingah nu aya wayana abdi di dieu aya kana 2-3 dintenna ari nu janten bingah nama abdi ge bade sakantena nyuhunkeun diwaris pangartos ku Aki tema Japar ngan teu pok rek ngalap elmu ti Aki Murdasim diwaris pangarti naon jalu da Aki mah eueuh kabisa paling-paling Aki mah sakadar jadi tukang pijat Aki Murdasim seuring ngaheheh kalawan satengah ngarenahkeun diri percaan dan Aki upi ngawitan bade dilanongan teh iraha Aki engke we geus rada ieu ka Aki ku Aki rek dimandian di ditu ditampian da kitu ngan wayahna ku si jalu kudu diakeup si nyaina ta isuk subuh-subuh ku Aki rek sinangeum di walungan heugera reureuh we heula ke Aki rek naeur heula cai da Aki ge teu boga pamajikan Aki teh ceuk Aki Murdasim ngoloyong ka dapur tuluy mirunseun kalawan nagenkeun seeng meunang nyurugan nai kumaha lamun akang ka warung heula rek meuli beas jeung opieun sabab karunya nganelekeun ka si Aki mah Japar rada haharewosan atuh da mohon karunya ka si Aki temal mantili korejat Japar harita nangtung tuluy nyampeurkeun ka dapur dupi di dieu aya warung ki di dieu mah eueuh warung jalu aya ge di ditu di Lebak narek meuli naon kitu temal Aki Murdasim ngareret pada meser sesepeun we ki tadi hilap teu kantos meser heula oh nya ka ditu ka Lebak aya warung ka ditu leos Japar ka jero deui kalawan bebeja ka mantili rek barang beuli ka warung sanggeus dijurungkeun ku mantili jut Japar tulun tuluy ngaleos lempang gancang naker da puguh jalan nurugtug murun tepi ka jalan gede nya aya warung harita Japar meuli beas jeung sameleun samalah meuli bako sagala jeung daun kawungna kitu deui gula kopi jeung deungeun ngopina waktu Japar keur di warung koloyong Aki Murdasim nutas mirun seuneu nagenkeun seeng tamaga nyampeurkeun deui ka mantili gek Aki Murdasim diuk kalawan tumanya ka mantili ari kasih ujang teh pernah kumaha nyai
Nah lanceuk atawa baraya sanes wargi mung kenal we Aki. Oh jadi tunangan nyai teh muleunya Tunangan sanes mung kenal biasa. Maliu pamisah disanggemkeun ma abdi teh cua pisan ka anjeunna teh Aki. Pami teu kapaksa-paksa teuing ma abdi ma alim dibantun ku anjeunna oge. Cua kunaon gitu nyai? Kapan si Ujang nu mamawa nyai ka dieu teh malah nyai make digaganung sagala. Nyaheun pisan mana kitu oge. Aki Murdasim neuteuk bangun heran. Hari nu janten marga lantaran nama kacuana abdi wireh abdi disiksa teh ku anak buah Ramana. Dugi ka abdi dikerem sareng dirungkup ku heurap. Malih bade teras dipahala sagala ku nu janten Ramana. Amuing. Eta kunaon make luas rek maragatkeun nyawa nyai sagala. Pedah naon cenah nyai boga kasalahan? Aki Murdasim nanya talete. Tumanya kalawan teu leupas tina paneutupna. Para mitra sadaya teu didingding kelir di sindang sidoka harita teh berabat bae ku mantili didadarkeun. Pangna disariksa kalawan rek tuluy dipahala teh alatan. Bah rewok bapana Japar keukeuh bae majarkeun mantili ngarawatan Gobang Naga Sakti. Padahal manehna mah bener-bener tiba heula ge can pernah ngarawatan Gobang. Da pugu Gobang mah dirawatan ku mantala lanceukna. Atuh sajabati kitu mantili nyaritakeun kungsi Jojoh patutunggalan jeung saurang anak buah Bah Rewok anu katelah galuma. Tina pasal bapana mantili katelah ardasik dipahala. Nya tepi ka kiwari mantili tuluy diuber-uber ku Bah Rewok jeung ku anak buahna. Rada panjang lebar ge mantili ngadadarkeun nu karanapan ku dirina. Baru kitu alatana teh nya. Eta geuning si Ujang make bisa nulungan nyai sagala. Tapi ku nyai dipika cua ieu deh. Rupina mah aya harepan we panginten ka abdi Aki. Anjeunna kersa nulungan kitu sotena nanging abdi mah tetep ngaraos nyeri ku tindakan Ramana anjeunna. Jalaran meuni teu aya rasa di kamanusaan. Mung abdi mah sajabi ti cua teh ngaraos curiga sok inggis anjeunna bageur teh pangoloan wungkul. Da nya kitu sifat jalmi nu bade nipu masok nemongkeun heula saena Aki. Ceuk mantili boga rasa curiga. Ari hatena maka Japar teh. Tumakil kitu sakantenan we ku Aki panguningakeun haleres anjeunna teh bade nipu ka abdi. Nah bebela teh saestuna. Pokna deui menta ditingali ku Aki Murdasim. Ukeun atuh engke di mana geus rine? Ku Aki urang tingali dina kitab. Tapi ari ceuk pangrasa Aki mah eueuh tujuan rek nipu nyai. Ieu mah saestuna si Ujang neundeun ka nyai bari siga aya harepan ka nyai. Temal Aki Murdasim. Ari jempe ai guru tak Japar nutas barang beli teh datang meuni angkaribung. Amuing balanya naon jalu meuni angkaribung kitu. Jeung eta meuli daun kawung sabawadan deui. Aki Murdasim meuni siga nu bengong ningali balanjaan sakitu lobana. Eser beas ki sareng samaleun ki. Tema Japar ngecageun balanjaan. Aduh. Nah, make meuli beas sagala jauh dari dieu ge beas-beas wae mah aya. Ngan teu boga sotena deungeuna ari ge. Aki ge dahar teh sok jeung ieu we. Nyentulan cengek mun ngalati bibir. Paling antek jeung lauk kuntul tapi eta si jalu menipu hara kitu kawas nu rek hajat. Kaditukeun atuh jalu ka dapurkeun geurikeun kana itu tuh. Aki Murdasim ka dapur deui dituturkeun ku Japar. Bari mawa balanyaan harita beas dieurihkeun kana boboko gede. Sedeng sameleun jeung lauk asin diwadahan kana nyiru. Opieun mah jebako jeung satengah lempeng jeung daun kawungna dibawa ka jero. Ki aya piring ki? Nakeur naon Ujang piring? Tong ieu leuteun. Didinya belah tadina bukuet nyokot ku sorangan. Kaya Aki keur ngeusian heula teko. Temal Aki Murdasim bari ngeusian teko. Nugeus meunang entehan ku enteh Daun Jayanti. Teu lila Aki Murdasim ka jero deui ngajingjing teko jeung cangkir seng. Ari Japar harita keur miringan opieun aya 2 piringna. Masya Allah. Nah, pohara-pohara teuing balang beuli teh Ujang. Goreng naon teh meuli karoneng kitu geuning? Goreng peuyeum ki sareng goreng hui malah. King haleuit lah kalaya ieu karasan hanut keneh ki. Baru kaya goreng puyum naon-naon di warung teh nya. Lain ku kitu Aki mah kaget sotenan ku eta we warang beuli meuli sasangleng gitu si jalu. Kawas nu dagangkeun we ieu mah nya.
Sawios aki kanggo piparantieun nagalih unggal dinten mah tebih ka warung ceuk Mantili. Oh nya kita meuli unggal poe mah capek. Sok atuh dikeureuh ka dinya nyai. Tayu caina meungbeungan heuh. Wayahna we teh di aki malah teu samodean teh di batur. Di aki mah teh na ge tina daun Jayanti. Puguh raos teh Jayanti maki kasebat nanggelanong teh Majapar bari nyicikeun cai tina teko kana cangkir seng leutik tilu siki. Pangatu ki dileuki ieu bakona haturan ki sareng daun kawungna ki. Pokna nyodoran bakos salempeng jeung daun kawung. Coba ieu nyai aduh tuang raka. Manggalekeun bako meuli sagelempeng kieu. Atuh ieu mah moal beak sausum jalu. Nuhun jalu. Ditarima ku aki ditarima. Sawangsulna aki teh Majapar. Geus kitu mah tuluy ngaropi para mitra sadaya samalah Mantili ge. Ayeuna mah katingalina rada marahmai teu kuraweud bae samodel tadi di jalan. Panceg nicak kawanci asar harita Mantili geus dibawa ka tampian. Diganong ku Japar tuluy dimandian ku Aki Murdasim. Suku diburaan kalawan dijiad sagala. Geus meunang ngamandian tuluy dibawa deui balik. Datang ka imah dibaluran ku daun ki urat jeung minyak letik bari tulang anu potong di bebener. Puguh Mantili kuat kapeperengkelan malah make jeung muntang sagala kana punduk Japar. Sigana poho dikaragab para mitra tina bakat tingkunahan ka nyeri. Isukna subuh-subuh regenyeng ku Japar diganong dibawa kawalungan terus ngeueum aya kana sajamna nepi ka Mantili ngadeg-deg kabulusan. Isukna kitu deui dimandian kalawan dikeueum dina cai walungan nu caina herang ngagenclang. Da puguh baheula mah walungan atawa solokan oge harerang teu samodel zaman ayeuna. Cai kariruh jabalo barunta. Kakara meunang 2-3 kali ngamandian dia alhamdulillah Mantili geus bisa nangtung. Samalah geus bisa ngalengkah saeutik-eutikeun. Ngan masih keneh rada digusur kus anu sukuna nu sabelah mah. Teu matak aneh para mitra kakaraku sakitu ge keur Japar ngarasa atoh. Komo nu ngaranna panama. Moal teu leuwih ti atoh malah ngarasa bagja. Sanajan ngarasa ripuh mamawana oge Japar teu panasaran. Ari ningali nu dibelaan bisa cager deui mah. Nu hartina capek-capek ge teu mubadir. Nincak ka 4 poe Mantili leumpang geus bisa gancang. Samalah ku Aki Murdasim sok dititah luluncatan. Para wargi anu mulia, nyaan ditilih kana kitu nama teu salah sakumaha caritaan tininina unen. Yen Aki Murdasim lain jalma jore-jore, lain jalma nu malarat ku pangabisa, lain sepi ku pangarti bener-bener luhur ilmu jembar ku pangabisa. Ku dasar eta Japar keukeuh peuteukeuh hayang ngalap pangarti ti Aki Murdasim, babakuna ngalap pangarti tina bab ulin bela diri. Atuh 1000 kali Aki Murdasim nyebutkeun teu bisa kapaksa kahayangna atau pamenta Japar dilaksanakeun. Tiap sore wanci magrib tepi ka wanci isya, Japar digembleng ku Aki Murdasim. Kitu deui Mantili pipilueun ngalap pangarti. Beuki lilakayan Japar jeung Mantili tina ngalap pangarti geus kabilang hebat para mitra sadaya. Sawaktu-waktu ku Aki Murdasim dipecak, sina silih jajal antara Japar jeung Mantili. Dina gerakan sarua pada karasit pada rancingeus. Tapi keur Mantili sanggeus diajar silih jajal jeung Japar, ngadon ngalamun ras inget baheula waktu diwaris pangarti ku jeunatna nu jadi bapa kungsi silih jajal jeung mantala lanceukna. Samalah kalemeng kacipta waktu keur laleutik kareureuy, gugulayunan jeung nu jadi lanceuk tina areuy kiara. Geus aya 10 poena Mantili jeung Japar cicing di Aki Murdasim. Alhamdulillah, Mantili geus walagri samodel sasari. Uguh keur Japar mah dina bungahna lain bobohongan. Ningali kaayan Mantili para mitra nu geus sehat sabihara-bihari, jaba meunang pangarti panggembleng ti Aki Murdasim. Ku dasar kitu, Japar boga kayakinan pasti Mantili daekeun dipiharep. Dumeh manehna ngabela na bener-bener nepi ka cuel nu jadi indung, nepi kaluas teu di aku bapa kubah rewo. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para mitra kaum dangu, dina hiji poe pasosore harita, Japar ngobrol jeung Aki Murdasim di tepas ari Mantili keur nyango. Kuning kitu lalakon si Nyai terek dibahar aku babahi cenah jalu.
Oh cenah ceuk si Nyai mah tina pasal gobang-gobang kitu. Majarkeun si Nyai ngampihan gobang, bari si Nyai mah teu masa ngampihan gobang teh. Da gobang mah baheula ge dirawatan ku lanceukna nepi ka kiwari teu kapabagi deui cenah kitu. Padahal eta gobang teh nurutkeun jeung perhitungan dina kitab mah lain gobang naga sakti asli eta mah tironan. Kupingan teh gobang naga sakti tironan ki. Nya tironan. Kupinu aslina aya kitu ki. Japar talete kalawan neuteup kana beungeut Aki Murdasim. Nya tang duwe aya mah. Moalnya aya tironan lamun eueun nu aslina. Nan nu asli lama aya dina sejen nya jalma anu kulitna koneng. Ayana di bawahan Majalaya ngan teuing di mana di Majalayana teh tebal Aki Murdasim. Eta kinten kitana bakal anu ngarawatan tinu nyepeng ayeuna ki. Walau alam geraki mah teu bisa mastikeun udang. Ngan dina bisana ge nu aya ngarawatan. Hartina mah aya nu ngarawatan tinu nyekel ayeuna mah ku jalma nu luhur elmuna. Da kuno kitu-kitu bae mah masing ceuk paribasana. Orai nepi ka orai jangan belut puluhan ge moal bisa karawatan jalu. Temal Aki Murdasim. Atuleng Japar ngahuleng samalah ngagerendeng jero dadana. Jadi lamun sarupa kitu mah bapak aing sarua we jeung marebutkeun paisan kosong. Atawa samodel anjing parebut tulang dina bisa karawatan oge. Lamun nyata mah gobang aya dimantili keurna nahaon ari palsu mah. Bari hasil henteu dosa mah geus diheulakeun. Kitu geurentes hate Japar. Pok Aki Murdasim tumanya deui. Ari sore si Jalu rek aya tanyakeun perkara naon kitu. Aki Murdasim ngareret. Sumun bade naroskeun ieu ki parabot. Cogi pu Aki panguningakeun naha tiasa dirawatan ku abdi sareng kana naon hasiatna. Ta ieu parabot nama ki Japar ngaluarkeun keris tina jero saku bajuna. Apunten, tina jero bajuna sarta diasongkeun ka Aki Murdasim. Cingan ka dieu. Uloh. Geuning keris ieu mah Jalu. Cek Aki Murdasim para mitra sadaya nampanan keris. Kalawan dicabut tina sarangkana tuluy dialak ilik malah make jeung dijampean sagala. Reup Aki Murdasim meuremkeun panonduanana meunang sawatara menit perai beunta. Kumaha ki Japarna teu. Oh lamun si Jalu percaya ka Aki kalawan hayang aya dina kasalamatan. Oh mat ieu parabot ulah hayang ngapihan. Sabab ieu parabot teh bener ge kasebut parabot taluhun. Nyata karuhun jalma baheula samemeh urang aya. Perwatakna ieu parabot mawa panas ka diri urang. Sajabati kitu watakna ngan hayang mahala we ka batur. Nu matak omat ujang ulah hayang ngampihan. Tapi kitu ge lamun percaya kalawan beunang dicaritaan ku Aki. Ari teu percaya mah bari keukeuh peuteukeun si Jalu hayang ngampihan ieu parabot. Teu naon-naon. Ngan dina aya itu nama ulangan anak ka Aki. Ulah majarkeun Aki teung teuingeun. Boga saha parabot teh Jalu? Kaungan pun bapa Ki. Di saha cenah bapa si Jalu ngabogaan ieu parabot? Nah di karuhun atawa meunang pamere tuluy sajen? Aki Murdasim tetela kalawan ngasupkeun keris tina sarakana sarangkana. Saur pun bapa mah pangwaris ti guruna Aki. Jadi pamere ti guruna nya. Leres. Bodoh lamun kitu mah bapa si Jalu teh. Sarua jeung monyet ngagulung kalapa bari ieu parabot mawa kana jalan hianat ka sasama umat Allah. Paingan si Nyai mah kerek dipahala sagala ari kitu carana mah. Leres atuh Ki adat pangadatan pun bapa teh teu sami sareng sanes kanu kitu kanu kieu ge teu boleh midamel katelengesan we. Nyaeta. Pangna boga adat kitu teh perwatak tina ieu parabot. Samalah nurut ceuk panoropongan batin. Bapa si Jalu boga parabot aya kana opat siji. Di antarana keris uluk 7 nyaeta ieu. Anu hiji teh sakin. Terus batu ulung hiji jeung tali Roma. Ari tali Roma nyaeta perwatakna kana awewe tak kitu. Leres ki pun bapa kagungan opat rupi parabotna teh. Sakumaha nu disaurkeun neme ku Aki cek Japar ngarasa kaget. Dumeh Aki Murdasim wacis bisa nerangkeun parabot nu dirawatan ku bapana. Tupi salajengna
udah dikamanakeun para bot teh Aki nah piceun wae kitu pokna ulah hari dipiceun mah lamun bisa mah bawa deh balik ka ditu jalu Pupinari dibantun wangsul deh mah tiasa ki jalan abdi mah panos ditunung mali teu diangkan putra aku pun bapa mumpung mah titipe di dia Aki nya teu naon rek dititipkeun di dieu mah da ku Aki ge moal digomeng-gomeng ngongkohan ke Aki mah moal terap perwatek ieu parabot sabab Aki mah geus kolot geus eueuh kasuka geus eueuh hawa nafsu geus teu hayang diributan jeung sesama umat Allah kasebut jeung manusia deui samalah ku ayeuna Aki di dieu ge saolah-olah keur miceun diri ngajauhan tina godaan nya di dieu Aki kakara bisa ngararasakeun nikmatna hirup nyorangan asa tiis ceuli herang mata tibra sare senang hate teu hareng-heng loba dedengean bari Aki ngarasa jong-jon tumanina ngalaksanakeun pertobat kanu maha kawasa sabab Aki mah rumasa baheula mah tukang sasangkleng tukang telenges teu sirik diunggah tempat Aki ngabogaan musuh teu sirik diunggah pakalangan Aki milampah kana jalan kamaksiatan teu kurang jalma nu kumaha nu kumaha ku Aki dipahala baheula waktu Aki cicing di tatar Cijaura harita Aki boga sobat katelah Majrai jelemana jangkung badag harita para mitra sadaya atuh Aki Murdasim ngahulang heula ti ditu mah keur mikir meureun para wargi sadaya mikir carita nu kungsi kumanehna kalampah atawa kaalaman baheula margi Aki Murdasim ngahulang para mitra mangja bade ngiring ngaso kitu ieu mah ngiringan mangja mah kumaha saena ngiring ngaso harita para mitra Aki Murdasim tuluy nanya ka Mantili nepi ka mana tadi Aki teh nyarita teh nyai dugi kanalika Aki kagungan sobat katelah Majrai nu jalmina jangkung badag tah didinya Aki teh kungsi boga sobat katelah Majrai jangkung badag jelemana Aki kungsi di kepung ku belasna urang tina pasang ngadu hayam di bawahan Cigolenang tidinya Aki belenyeng ngumara ka tatar Gunung Singkup pon kitu keneh eta mah pasalna Aki dipitnah majarkeun sok ngaheureuyan pamajikan lurah aduh Aki teh puguh we ngarasa nafsu nu beak hadaek kulantaran teu rumah sadaya aya nu mitnah teh babaturan Aki keneh tukang adu ku Aki teu sirikna dicacag dadana harita oge cager-cager sote ceuk Aki teh sangeus miceun diri di dieu samalah ilmu kadugalan nu bareto ge anyaran Aki bubuara di dieu teh geus dipiceun nyaeta sok sieun hese paeh babakuna mah tah kitu samaru kumaha kalakuan Aki baheula lain Aki reus lain Aki agul ku payung butut dipikir-pikir beuki kapikir dirasa-rasa beuki karasa manusia mah kabege weunu jago weunu asa aing pangunggulna lantaran ti sakur anu aya unggul nu pangunggulna teh aya nu leuwih unggul anu ngabogaan unggul samalah mah nyatana Allah Subhanahu wa taala memang ari ceuk bang rasa sorangan mah asa aing pang pinterna asa aing pangluhurna ku ilmu tapi aya deui nu leuwih ti urang contona we basa minggu ka tukang Aki katarajang nyeri cangkeng sanajan ceuk Aki batur kasebut jawara cenah Aki teh kasebut jago dibere nyeri cangkeng watu bisa ungah peta sugan penyakit rek datang ka diri Aki ku Aki ditakis dikelin tetep we teu bisa tungtung nama Aki ngahuhu apaan harita teh cek Aki Murdasim panjang lebar ngariwayatkeun kalakuan dirina baheula da memang nya baheula mah Aki Murdasim kasebut jawara nu sapiku tanding sudah kulawan geus aya ratusna kali jojoh patutunggalan begalan pati bari can pernah bentol acan tapi ku ayeuna mah Aki Murdasim babalik pikir tina ngajago jadi husu ngalaksanakeun ibadah takwa kanu maha kawasa ieu namina sae katungtungnakeun para mitra husnul khotimah ngaso heula para wargi sadaya ngaso
Mitra kaum dangu sakumaha nu kauninga keur uplek ngobrol teh harita teh torojo mantili nyamperkeun ka tepas. Aki geura tuang tos disayagikeun. Cek mantili nita dahar ka Aki Murdasim jeung ka Japar. Baru geus asak sangu Nyai. Nama tu jalu urang dalahar geus disadiakeun cenah ku si Nyai. Mangga Ki tema Japar tuluy ka jararo berak dalahar ngariung hareupeun habu bangun anu paronyo naker. Sedeng Japar sadorong keur ngahurang para mitra. Keur ngahuap maksana. Gawena ngareretan we ka mantili nu keur tungkul. Hatena asa beuki bungah dumeh mantili katingalina asa beuki berag. Teu lila nu dalahar geus rengse kalawan geus dientepan ku mantili. Geus ampir nincakana 2 minggu mantili jeung Japar nganjrek ti Aki Murdasim. Dina hiji poe mantili balik ditampian katingali jadi robah alum. Hasok kalobah hulang jentul samalah harita keur ngalangu dina golodog. Kituna meuni siga anu jauh paninengan. Pareng Aki Murdasim keur eueuh dadaku nama rek neang balong di kawalung. Sapunten. Rek nyang badog para mitra badog. Naon model ieu para mitra sadaya lah. Tahunan gitu maksudna mah kawalungan. Guru tak ti jero nyampeurkeun. Japar nyampeurkeun sarta nanya. Bari gek diuk dina golodog gigireun mantili. Nyai, ari Aki teu can datang yang badogna? Teu acan, tema mantili pondok. Ari Nyai kunaon ditingali-tingali ku Akang geus 2 poe ayeuna. Asa beda ti sasari alum jeung sakulang jentul. Mikiran naon atuh Nyai teh? Naha Nyai boga rasa hina atawa ngarasa curiga ku Akang dibawa ka dieu? Nasieun teu manggi dahar. Pok caritakeun ngaraka arti ku Akangna oge ngarah Akang teu kabawa bingung. Japar tumanya bari neuteu. Lain hulang jentul boga pikiran kadinya abdi makang. Ngan abdi memboga ngarasa ngadosakeun we ka diri Akang. Sedang Akang dinintun teu ge boga sarakan boga keneh indung bapa. Balik-balik kanan diri abdi estu nunggul pinang cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka sintung kalapa. Lain bobohongan indung bapa geus areuweuh. Boka lanceuk ge sarua we jeung teu boga sasat sakitu taun eueuh raratanana pisan. Ku kituna kahayang abdi mah Akang teh geus geura balik deui kanu jadi indung bapa. Perkara abdi mah keun we ulah ngajadikeun karibuh ka Akang. Atuh Aki rideun keneh kacicingan ku abdi meureun abdi rek terus di dieu jeung Aki. Geus teu rideun mah pasti abdi rek balik kasarakan baheula. Nyata ka Cijapati atau kasarakan almarhum Aki Ehon. Tapi kitu ge lain abdi ngusir atawa geus hoream bebarengan jeung Akang. Ngan abdi mah bisi jadi dosa sarua jeung megatkeun ka Nyai indung bapa ka diri Akang. Kitu temal naon tili. Oh, jadi eta nu dipake ulang jentul ku Nyai teh. Yeuh Nyai, ulah boga pikiran kadinya make nyebutkeun ngadosakeun sagala. Da Akang mah teu boga rasa didosakeun, teu boga rasa dipegatkeun ka Nyaah tim jadi indung bapa ku diri Akang, ka diri Akang. Ieu mah nyata Akang sorangan, ka Nyaah Akang sorangan ka diri Nyai. Sanajan diri Akang diceumpal atawa disungkal ge, moal rek ngajauhan diri Nyai. Sanajan nepi ka mana Akang tetep rek ngaping Nyai. Ceuk sombral nama Nyai hirup Akang hirup. Nyai ponok umur Akang ponok umur. Jiwa Nyai sarua jeung jiwa Akang. Akang teh bener-bener neuneun ka Nyaah, neuneun raga katinung ka diri Nyai. Moal pati-pati ku Akang dibawa ka dieu, bari ditambakeun lamun Akang teu neuneun ka Nyaah. Ceuk Japar bener-bener ngebrehkeun kabersihan hate kalawan neuneun ka Nyaah ka mantili. Waktosna see para wargi duwi ka dieu heula carios nyambung judulna Gobang Nagasakti.